Dengekeun nya Nur, nyanis, beras raskin mah diperuntukkan buat orang miskin, buat orang yang tidak mampu. Si Nur gak siap acannya. Nur. Kaunnya meni hahareosan. Hayu atuh gak siap paten RTTHT. Meni isuk kene, kewe atuh berang, da moal beakeun. Iya aja wayah kieu teh ngaran tepat kaliwat jeung Cepitri. Kosan teu nyaho we Cepitri, pan Cepitri mah teu kabagean. Derweng ke panggih mun teu ngawek-wek.Ela tuh, ngokot sama kakak. Meuli heula bubur Tempoh heula Imah Cipitri muka teu. Hayu eueuh nutup da pantona oge. Hayu. Buru. Hayu. Ulu. Geus di marana isuk-isuk geus ngagarembol. Geus di imah Pak RT atuh. Emang geus naraon di imah RT? Geus nyokot beas. Areueuh ka era. What? Nah era naon ayu Ucu? Nya era atuh, ari HP iPhone, ari dandanan gaya, ari nyokot beas raskin. Maneh Nur, emas boga usaha, imah gedong, tapi hayang bantuan raskin. Dengekeun nya Nur, nyanis, beras raskin mah diperuntukkan buat orang miskin, buat orang yang tidak mampu. Neken bae atuh Ceu, da abi mah dibere. Nya atuh pasti dibere, da marareneh mah dulur RT, anu deket jeung RT, dai urang mah teu dulur jeung RT, jauh jeung RT, tong boroning dibere, ditempo ge henteu. Ngaku usaha, imah gedong, tapi dahar aja beas raskin. Posting jalan-jalan, makan-makan di restoran, hari nu di dahar beas raskin. Nur, nis, isin atuh Hayu anu mah balik ngadekeun Cepitri mah. Aduh. Ingat nya Nur, nyanis, ari gaya elit, ari rupa sulit, ngaku orang kaya, ari nu di dahar raskin. What?